Wih, Cong ulin yuk. ulin kemana? Ah, kemana weh? Kemana tuh mana weh kieu hujan itu teh. Yun boga duit bae. Aya meureun kamari kurut ti sawah urang buburu. Hayang ulin kemana maneh? Mananya nunggunaheun? Ka Garut we yuk. Sakali minta ulin jauh ka Cida sia mah. Mah juga batur, Kak. Ulin kemana ka Garut teh lega sih teh aing teu apal wilayahna ge. Lah, yang penting mah ulin we ka Garut. Sugan bisa nempo ieu adu domba. Oh, heeh. Hayu, Resep meureun. hayu. Aya jeung bensinna tapi. Lah, teu mah ieu mah didorong we. Tuh maneh manasan motor. Aing disalin heula heuh. Manasan motor? Heeh. Oh, siap. Motornya itu tuh. Oke. Bawa jeung ra. Heeh. Iya, Lin. Kedeng. Coba itu. Siap. Saya, Kak. Ada berat gitu teh. Heeh. Aing disalin heula. Siap. Tenang, gampang manasan motor mah. Huh. Dasar motor butut. Sia teh knalpot rebed. Subrekerna kuclag. Sia teh karbuna kerebed. Butut pisan sia. Sok sia panas goblok. Panas ya, panas. Goblok. Siapa? Oh, enggak. Didelekeun ku aing tadi ti jero. Kumaha? Manasan motor teh lain. Kumaha motor, Lin? Kumaha yang neuleuh aing? Motor siap butut. Ieu nasalah, ieu nasalah koplok. Gaur-gaur ku maneh amih panas. Dan kalah dipoyokan motor aing. Oh, panas, Kak. Goblok sama. Heuh ieu na disalah ieu. Ieu na kuncina cetrekeun. Maneh gaur-gaur we ieu na ieu gaur-gaur. Mesin teh panas. Dan dipoyokan sia motor butut. Kolpot gerebed. Heuh emang butut motor aing mah. Lah najis nganter ge aing. Manasan ieu na lain manasan dipoyokan moal panas ku sia teh nya nepi ka subuh ge. Kumaha tuh dorong tuh bisa, Kak, motorna ge. Ya Allah, ya juga sia berak hayang ulin teh. Geus ah aing Wah. Kak, ayo Kak ulin Kak jadi Kak. lah moal Kak, diampihkeun ku aing. kemana kan Kak? Moal, Ah, Kak. moal. Ayo, atuh ulin ini. Kak. Ah, Tadi tuh terame.